Dihara rese dijukut ka ieu mah. Disalemprot sih boga sapi tilu siki ge bangga ngari teh. Salemprot wae. Ampun teuing. Orang butuh lagi loba deh. Kebenaran kacida. Kumaha kada-kada nganu dik. Ngarit keur sapi. Aduh. Ning ya. Ai nah nu diuruskeun teh ngababad we atuh lah pagawean teh. Kapan urang ku aya ku kabenaran urang ka dieu teh. Kabenaran kumaha? Bejana masuk digawe bae cenah unggal poe ge pada ayeuna ning pereuleung di mah. Ayo wae gitu tuh urang kan ninguk itu tuh ninguk sapi loba. Moal Ninguk sapi jang itu dijualna ka pabrik kornet. halus tapi bu. Kapan ari digawe di mana pajar di pabrik? Urang mah teh digawe, aya budak urang nu di ditu digawe mah bisi arek. Mang teh dihubungi dah butuh pagawe ayeuna teh. Urang kamari ngirim 5 sapi ka ditu. Pas, Ka ditu. Peluang atuh. Bareng kebenaran kacida. Da. Kabeneran ieu mah atuh. Peluang alus. Peluang alus. Jadi kieu ieu teh keur butuh pisan pagawean. Atuh teh nganggur ngan kepagawean teh di imah teh ngan ukur hees jeung hees. Tidak atah anyang ente mah. Nu disebut nanti Hardolin. Kalian butuh gawe ieu teh sugan jeung sugan budak narima aya kana lowongan eueuh. Gampang. Da uing mah ti dia kan pangiriman sapi ka ditu rutin. Tuh tinggal sapi di ditu di kandang. Nya. Eueuh nya. Eueuh. Da dijual. Jadi ya teh jadi ngarit juku teh lain jang sapi ieu. Lain. Geus eueuh. Geus eueuh. Oke tahar teh gitu. Jadi kadang osengan. Ya, hari sapi 5 hari ieu di kemah. Ngan sakira-kirana persyaratanna naon bae? Gampang eta mah nu penting mah sehat. Sabab aya di pabrik dahareun mah nya urangna kudu sehat. Iya ari awak mah sehat, da teu boga panyakit mengok. Sabab lamun boga panyakit mengok engke kana kornet lagi buyan. Nah jadi gesek bae. Gitu. Jadi gesek ya. Cek si Asep mah jadi gesek. Bener. Tah yeuna bari nanyakeun cara-cara digawena ieu teh. Da atuh kudu tartib Kang euy. Ai cara digawe mah kieu. Ningali budak ya sok ditingali teh dia bapak gawe abi mah kieu. Nya. Jadi lamun rek nyen kornet teh si sapi teh dimandian heula. Digosok. Oh 5 dimandian sing bersih. Jajarkeun teh di luar teh. Dibuka pantona. Nya. Pencet kenopnan teh hiji. Sorolok si sapi teh asup. Iki pencitan. Langsung jebret. Canggihnya. Ku olah eta canggih-canggihna mesin jadi kulit misah. Udah digas kulit-kulitin daging. Kulit misah, daging misah. Zaman ayeuna Sep. Dari kornet mah anu dagingna wungkul. Wungkulnya. Habis si beutul rutak ratek jeung karewedan tadi. Tadi tuh. Bener. Sementara di ararah. Tara. Sanggot jeroana mah. Sanggeus ngumpul daging wungkul eta kumaha? Asup kana pengolahan. Kudu dimasak. Nya. Bumbu. Tukang bumbu khusus ngabumbuan eta Di ditu mah. natungtung. Teu bisa ku alat, jadi kudu ku ahlina di ditu. Salah mau datang ka ditu tukang ngasaan wungkul. Oh aya tukang ngasaan. Heeh. Ngecek gitu. Si arek kana ngasaan. Ngasaan wungkul di ditu. Oh Jadi sesuai jeung standarna. Lain eta nu ngasaannya unggal ngasaan bener sebuah manten meureun eta. Di kitu wungkul. Oh dicolek. Lagi ku ieu nya, lagi ieu. Dituruk meureun ari ieu mah nyolekna beda deui jang nyolek Ya. ieu. Kan beda rasa nu ieu. Singkat cerna ieu keur pigawean. Lamun di rasaan ku curug jeung ku ieu beda. Beda. Nu ini waktu ku ieu. Oh iya jadi Jajangkung rasana kana piga jangkung. Gitu beda. Ya aja beda. Beda perusahaan itu mah. Geus kumpul daging. Ngumpul lagi geus dimumbuan geus asap. Tinggal nyobaan di ditu rasa. Aya khusus tukang nyobaan. Kalau mau itu dasaan teh waduh gagal mun kurang uyah atawa kurang gula. Iya. Balikeun deui pencet di ditu teh. Kenop teh dipencet. Kenop balik deui. Balik ke asal. Oh balik ke asal. Balik teh jadi sapi. Ngajin kenang deui jadi sapi. Sabab jadi teu kurang uyah jeung uyah. Dipencet kenop dipulangkeun deui ka ditu. Jadi si daging
tidak di anu geus wajak teh geus lembut teh ngajung tuning deui jadi sapi. Jadi sapi Balik. balik obat itu rasana. Saya teh ngomong teh jeung Jadi- gelo. balik deui. Balik deui. Nuli. Balik deui. Tina gagal Itu mah mending tina gagal rasa eta teh. Tidak rasa. asa mending kana ngajual sapi ke pabrikor. Jadi dina gagal ngasaan teh jadi bisa kembali Balik deui. Cuman bahaya teh kieu. Oh aya Jadi bahaya. lamun Iya, Bang. bandar ayeuna dipalikeun ka bandar eta sapi, nya. gagalna sebab pojitna mah geus pada mawa. Bener. Jerah. Sapi. Jerah mah Jadi Bener geus dahulu geus bubuk huluna. Jadi meureun awak ka wungkul oh huluan Jadi bawa kantor nu pojitan. kieu kantor nu boga sapi teh dikala-kala aya sapi nu eueuh pojitan eta nu abi. kayak teh ngobrol teh bawaan rumah tangga. Nah, Lain urang asarek ge teh ngalamar di gawe teh. Arti ka arti. mereka artin teh. Arti teh. Ih ka Urang mah mending. Arti mana teh? Arti. Ka urang mah teu ngarti. No, Urang mah teu ngarti. anu mereka. Urang mah Pang teu ngarti. Atuh poek. urang mah teu ngartina kieu. Sapi teh 5. Galede anu rebosin naon. Lamosin lagi rebocin siapa. Syai. Aya sapi 5 mah para bisa kieu. Iya, urang mah mahi. Sapi nu gede ge anu tonan sakieu cukup. Cukup. Percaya orang. Jadi Saya pula janji percaya dari bae. sebuheun. Langsung Teu aya sebeuheun mah kitu we nyisig. Mun di Jawa Kumpul. jadi tes ngahakan suruh. dipakai nyisig. dipakai nyisig. Haji Tadi si sapi teh nyoroh nyoroh. Jadi mah itu sakieu. Iya pakai nyisig kuno hiji. Heeh. Pinahkeun kana itu nyisig deh. Jadi mah sakieu nya. Oh. Anu 2 ton teh cakap sakieu abi marah. Ah, abi mah badewi wae. Sip lah. Nuhun. Oh. Parti ke sia. Maksudna Lain urang madaya teh bisa jadi kapapanjangan. Nya. Bisi urang meureun jadi katurutan gelo itu ngobrol teh. Heeh. Bisa jadi siwa lah, Hmm. hampura we nya. Nya nya. Ngarek ngangani pagawean nu sejen ah. Nya. Kira-kira Agar jatuh sing calageun.